Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sampai. Kumaha kabarna dinten ayeuna Daramang? Alhamdulillah. Saya Bu. Alhamdulillahnya pami urang Damang nya aya dina kawilujengan gitu tah. Kinten-kintena dinten ayeuna saha anu henteu lebet? Lebet sadaya? Lebet sadaya pertos Bu. Oh muhun. Lebet sadaya. Muhun alhamdulillahnya pami lebet sadaya mah. Tah Neng Meti punten calikna rada kapayun teu keng nyender kana temboknya supados katawisna rapi. Siap Bu. Ya. Kanggo Neng Imas upami tiasa ditukernya waktu etana tempat calikna sareng Neng Ian supados ieu kan Neng Imas mah rada jangkung muhun. Tah atosnya tos rapi sadayana Mohon Bu. atosnya tah sateu acan kana pangajaran teu aya sanes urang syukuran heula nya kanu kawasa urang sadaya kan tos dipasihan kasehatan kanikmatan ku kituna urang kan tiasa patepung deui di kelas tah ku kituna mangga ka KM dipimpin doana ka Cep Hidayat mangga. Dan orang diajar maka orang dengan terang teh di kawitan ada yang Atur nuhun nya ka Cep Hidayat anu tos mimpin doa. Tah kumaha masih semangat ayeuna sadayana? Semangat Bu. Semangatnya ada masih enjing, masih cerah tah. Ibu hoyong naros kinten-kintena perasaan hidup sadaya teh kumaha? Neng Ian, perasaanna kumaha ayeuna dinten ayeuna? Abi mah bahagia Bu. Oh alhamdulillah bahagia nya. Mohon. Cerah Bu. Mohon. Oh alhamdulillah mohon. Neng Meti kumaha perasaanana dinten ayeuna? Alhamdulillah Bu. Semangat Bu. Alhamdulillahnya pami semangat mah. Saras Neng Imas kumaha? Semangat Bu, merdeka Bu. Oh alhamdulillahnya muhunnya kamari urang tos memperingatinya eling HUT RI adalah masih merdeka, masih semangat muhun. Neng Dini kumaha kaayaanana, perasaanana? Kami Bu, semangat pisan bae diajar bahasa Sunda Bu. Alhamdulillahirabbil alaminnya. Sareng Jang Hidayat kumaha perasaanana? Bu. Oh alhamdulillahnya sadayana katawisna mah bingahnya aya dina kawilujengan sadayana terus ningali dina ralaina oge sumanget sadayana tah ku kituna urang tiasa ngalajengkeun kana pangajarannya tah dinten kamari urang teh diajar naon barudak sadaya aya nu masih kene emut. Carpon Bu. Wanganan carpon. Wanganan carpon. Unsur-unsur carpon Bu. Oh muhun. Neng Meti tiasa disebatkeun unsur-unsurna teh naon wae? Aya unsur intrinsik Bu, di antawisna aya tema. Atanapi jejer. Terus aya tokoh atanapi palaku. Terus aya sudut pandang. Mohon. Aya amanatnya Bunya. Oh muhun. Tos berarti sabarahannya muhun. Atur nuhun Neng Meti muhun. Sami-sami Bu. Ya, terus Neng Dini ari carpon teh naon Neng Dini? Carpon teh Bu, iya Bu, karya sastra wangun tinulis tapi langkung pondok upama dibandingkan sareng novel mah Bu, janten upami macana teh setengah zaman ge atos gitu Bu. Nuhun leres pisannya berarti masih kene emutnya materi dinten kamari nya mingguan kamari tah upami dina dinten ayeuna urang teh baris diajar nyusun rangkai karangan carpon mungkena bakal dikembangkeun janten hiji karangan carpon tah satu acana supados hidup sadaya ngartosnya kana pangajaranna ibu bade share screen heula nya Widi. Tos katawis etosnya mohon tah ya ayeuna pangajaranna urang teh ngarang carpon tah
dina ngarang carpon teh kompetensi dasarna nyaeta menulis carpon sederhana dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaanana. Teras ieu tujuan pangajaranana ngalewatan kegiatan pangajaran nggunakeun PJBL-nya ieu nggunakeun pendekatan saintifik berbasis tipek. Teras bisa menulis carpon secara sederhana sesuai kaidah-kaidahna. Teras ieu indikatorna aya 2 nyaeta nu kahiji ngarancang kerangka karangan carpon berdasarkan struktur jeung kaidah kebahasaanana. Teras anu kadua ngembangkeun kerangka karangan carpon jadi karangan untuh berdasarkan struktur jeung kaidah kebahasaanana. Tah, teras ayeuna Ibu bade naros, hese teu upami ngarang carpon teh. Ese Bu. Ese-nya, muhunnya. Bu, hese abi mah Bu. Lihat Bu, lihat. Muhunnya rieu tah. Ku kituna pikeun ngadedelan sadereknya supados henteu hese aya lengkah-lengkahna atanapi aya cara-carana dina nyusun rangkai karangan carpon teh. Tah, jadi anu disebut ngarang carpon teh sebenarnya mah taya aturan atau padikananya tapi gumantung karena pengalaman maca, tatanya, naon anu karandapan, karasa, kadenge sarta prakna nulis bari teu poho dibarengan ku muka kamus pikeun mika nyaho anu bener. Tah, nu salajengna cara-cara ngarang carpon teh tiasa dicandak dumasar kana unsur-unsurna. Tah, jadi upami saderek bade nyusun carpon ngadamel rangkai karanganna teh biasa tarekahna teh ningali tina unsur-unsurna. Tah, tarekahna teh tahapanna teh aya genep. Anu kahiji neangan ide atawa ilham. Anu kadua nangtukeun jejer. Anu katilu nangtukeun palaku. Anu kaopat nangtukeun latar. Anu kalima nangtukeun galur. Anu kagenep nangtukeun puseur sawangan atawa point of view. Tah, anu kahiji neangan ide atawa ilham. Tah, neangan ide teh tiasa tina pengalaman pribadi. Tah, tapi tina pengalaman pribadi teh diolah deui nya dina cara nuliskeunana, ulah siga curhat atawa curhat tina buku diari. Jadi sabisa-bisa bahasana teh kudu diropea, dieuyeban deui caritana anu matak ngirut. Teras anu kadua nangtukeun jejer atanapi tema. Jadi ari jejer teh inti carita di awal nepi ka akhir. Tah, alusna mah dina nangtukeun jejer teh matak ngirut kanu maca. Teras masalah anu mineng kapanggih dina kahirupan sapopoe nya anu diangkat jadi jejer teh. Teras luyu jeung kahirupan atawa nu keur rame dipasualkeun. Teras anu katilu nangtukeun palaku jeung watekna. Palaku teh aya tilu nya, aya palaku protagonis, aya antagonis jeung palaku tritagonis. Teras watekna aya anu bager, aya anu jahat nya, aya nu judes, aya nu someah nya jeung sajabina eta dina watekna. Teras nu kaopat dina nangtukeun galur. Ari galur teh runtuyan kajadian lumangsungna nya ti awal carita dugi ka akhir carita. Galur teh aya tilu, aya galur maju atanapi merele, aya galur mundur atawa flashback, sareng galur bobok tengah. Tah, teras anu salajengna nu kalima nyaeta nangtukeun latar. Latar teh nyaeta lingkungan anu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Tah, gunana pikeun ngantepkeun gambar kaayaan nu keur dicaritakeun. Latar kabagi jadi tilu oge. Aya latar tempat, latar suasana, jeung latar waktu. Tah, anu terakhir lengkah-lengkahna teh nyaeta nangtukeun puseur sawangan. Puseur sawangan teh nyaeta tilikan carita naha nurutkeun gaya jalma kahiji atawa gaya jalma katilu. Jalma kahiji biasana dicirikeunna ku make ngaran palakuna kuring. Jalma katilu biasana make palaku manehna atawa anjeunna. Tah, biasana Bang Baluh anu karandapan teh dina mekarkeun idenya leres teu barudak sadaya. Muhun Bu. Nah, tah biasana kan upami urang teh nangtoskeun ide mah hese pisan. Upami tos aya ide mah kan biasana ngaguluyur nya dugi ka ieuna nya. Tah, ku kituna aya trik deui dipasihan deui cara-carana teh supados ide urang munculnya nyaeta ayana gambar. Tah ku kituna tina gambar teh urang tiasa mekarkeun atanapi nyusun hiji karangan. Tah, misalkan ieu aya gambar naon ye? Neng Ian gambar naon? Ieu teh gambar ieu Ibu.
hiji wanoja sareng pameget jigana anu duka ieu patah hati teu terang kumaha patukang-tukang. Nuhun. Tah, upamina misalkan orang baris nangtukeun palakuna, biasanya misalkan contoh teh ieu palakuna teh pamegetna teh namina teh Aldebaran misalkan nya. Nuhun. Terus istrina panginten Andin ya, Bu. Andin. Andin ya, Nuhun Bu. tah, leres Andin. Andin anu nuju terkenal teh nya dina film Sanes naon Ian tah. ya, Bu, sanes Andin Oh, ya, Bu. Billy bade digentos Ian mangga teu sawiosnya. Ieu mah kan urang anu caritana nuju terkenal heula nya di TV tah. Jadi kitu tadi nangtukeun nyusun rangkaian teh salah sahijina misalkan palakuna teh tiasa nganggo Aldebaran sareng Andin nya kahartosnya. Andin. Nuhun. Tah, Hartos, Bu. nuhun. Hartos, Bu. Tah saatos medar materi ieu engke tugasna saatos nyusun rangkai karangan teh hidup sadaya teh baris nyusun karangan carpon. Tah karangan carponna teh disusun teh dina Canva, terus divideokeun nya nganggo suara terus diupload dina YouTube. Tah contohna sapertos kumaha Bu? Saurang teh. Anu terang teu anu uninga. Teu acan, Bu. Bu. Angka layar. Mantap. Upami kitu Ibu aya contoh video nanya bade di share screen heula Widi. Salah. Lepat ke sakedap. Widi share screen heula sakedap mana? Tos aya Gambar deui nalamuna. ayanya. Ya, Bu. Aya. Malati Mangga, nuligar di buruan, dalingdingna nganteur sawangan katilu alam maya nu beueus laju ngaclak. Ci ibun nu teu weleh nyangkrung nakongkolak panon anjeun, sabot mere hampura kana mangpirang dosa kuring, kiwari jadi lambang sajati keur enteung napakuran diri. Aya jalan carita nu peunggas sabadak kuring ngumbara ka ieu dayeuh. Baeu geuning rumingkang welas asih anjeun teu weleh nembongan nasaban engaban. Naha nya tali asih anjeun ka kuring bisa pargat. Status Ijrail ngajajab anjeun nu nepungan Gusti. Na alam pangimpenan peuting tadi kuring patepung jeung anjeun. Yayang tong gimbir makalangan di ieu dunya. Sagalana geus aya jalan caritana. Cunduk waktu ninggang mangsa. Sabab ku kapiheulaan mika asih najan lampahna teu nyeni tetep bae bakal mangmeunangkeun. Sabab ku kapiheulaan mika ceuceub najan lampahna hade tetep bae bakal mangewakeun. Bral geura tandang makalangan. Ulah mundur sasiku, ulah ngejat satunjang beas. Sing yakin ka diri jeung nu boga anjeun. Ulah nyalindung tur nyalah mi Gusti. Tong samar tenjo bisi kaduhung engkena. Galindengna entep seureus nu dipungkas ku imut teu weleh deungdeuleueun. Peuting harita kuring ngorejat hudang. Satu tas ti cai na paimbara. Ci ibun nu teu weleh nyangkrung nakongkolak panon anjeun direka ulang deui ku panon kuring.
sakecelak nyacelakan jadi ngamalir. Masihan ieu pipi murubutna teuing ka mana. Cak-cak nu ngarayap napalang dada, sorana ngahudangkeun kuring nu keur anteng na alam sawangan. Anaking, jimat awaking, saha wanoja eta teh? Nu datang ujug-ujug ceurik, nyang saya nadada anjeun kikindewan. Dipungkas ku imut ngagelenyu kareueut naker. Kuring teu bisa ngajawab. Ukur sariak bulu punduk walonan kuring ka emih. Emih surti naker ku ngabigeuna kuring. Teu leh lambeina ngagelenyu. Geulis budak teh, kitu deui hatena. Katenjona mah eta budak nenden duriat ka hidep. Ah sagala bae emih mah tos bilih kabujeng siang teuing. Yayang bade angkat deui ka kota Kembang, da masih keneh aya syuting nu teu acan rengse. Nya atuh sok didoakeun sing lungsur langsar. Aya nu poho, ari poe Salasa hareup hidep bisa balik ka imah. Sigana moal mih na aya naon kitu. Henteu bisi jadi sabada magribna poe Salasa minggu hareup emih ek nyaba ka imah bapa hidep. Tangtu bae kuring kerung di barung ruas naker ngadenge eta kedal. Jadi kuring teh lain anak almarhum nih. Kuring nyowara rada tarik. Tah, rupina eta nya contoh pidangan video nama. Kumaha ayeuna tos ngartos teu kanggo pancena? Ngartos, Bu. Ya, tah. Eta kanggo Ngartos. minggon payun nya gambaranana dipasihan ti ayeuna ku ibu. Tah, ayeuna mah pancen hedep teh nyaeta nyusun rangkai karangan carpon heula. Tah ku kituna ku ibu baris dibagi kelompok heula nya. Janten sabaraha kelompoknya ieu teh 5 we nya, janten 5 kelompoknya. Muhun. Dipilihna ku ibu we nya kelompokna nya. Mohon Bu. Nah, kelompok hiji kelompok Ian nya. Siap, Ibu. Nah, kelompok 2 kelompok Neng Dini nya. Mohon Bu, siap. Kelompok 3 Neng Imas nya. Muhun. Mohon mangga siap, Bu. Kelompok 4 Cep Hidayatnya. Muhun. Bu, siap. Nah, sareng kelompok nu pamungkas nyaeta Neng Meti nya. Mohon, Muhun. Bu. Nah, ayeuna tiap-tiap kelompok ku ibu bade ditangtoskeun nya milih mangga bade milih gambar nu mana kanggo disusun janten hiji rangkai karangannya kayak di-share heula ku ibu gambarna. Nah, ieu gambar kahiji, ieu gambar kadua. Teras, ieu gambar katilu, ieu gambar kaopat. Teras, nu teu pamungkas, ieu gambar kalima nya. Tah diuwihan deui. Ieu gambar kahiji, ieu gambar kadua. Teras, ieu gambar katilu, ieu gambar kaopat. Teras, anu terakhir, ieu gambar kalima. Nah, mangga tiap kelompok milih salah sahiji gambar anu baris didamel jadi hiji rangkai karangan carpon. Neng Meti milih gambar nu mana? Neng Meti nomor sabaraha? Abi nu kalima wae lah, Bu. Muhun mangga Neng Meti nu kalima. Neng Imas nu mana Neng Imas? Anu katilunya, Bu. Muhun mangga. Gambar tilu. Muhun. Teras kelompok Neng Ian gambar sabaraha?
Abi mah ada resep karena percintaan Bu, nomor hiji we Bu. Oh, muhun leres mangga nya. Teras kelompok Neng Dini, milih nu mana? Binu kedua we Bu, abi mah Bu. Oh, nu kadua mangga nya. Teras anu terakhir berarti gambar sabaraha tah? Nu teu acan kapilih. Gak kedengeran. Nyambung. Mohon Bu, eta anu kajenggot-jenggot. Oh, muhun. Eta kelompok Cepi Dayatnya nomor 4. Muhun tah. Alhamdulillahnya atus kapilih sadaya. Tah mangga ayeuna sabada kelompok milih gambarna sewang-sewangan ku ibu dipasihan waktos kanggo diskusi nya sareng kelompokna masing-masing. Tah ku ibu dipasihan waktos mangga tangtoskeun temana naon nya atanapi jejerna palakuna saha, watekna kumaha nya, latarna di mana, galurna bade galur naon, teras puseur sawanganna bade nganggo jalma kahiji atanapi jalma katilu nya. So ku ibu dipasihan waktos ke kantun presentasinya tiap kelompokna. Mangga. Mohon Bu, Nuhun, Bu, siap. siap. Mohon Bu. Satu acana ibu bade share screen ieu nya kehla sakedap sok baris bade ieu. Tah sabari ieu nya ibu bade share screen naon eta teh LKPD anu kedah di ieu di damelan. Tos aya tah ieu nya LKPD na teh tah pilih salah sahiji gambar teras sabada dipilih teh diskusi sareng kelompokna tah teras ayeuna tugas hidup teh ngarancang rarangkai carpon tanya mangga dipidamel. Tos aya nu rengse aya Bang Baluna teu dina nyusun rangkai karangan. Sakedap deui Bu. Teu Mohon acan mangga. rengse. Ibu Tacan. Mohon. Ibu bade nutup heula ieu nya. Nuhun. Kelompok Neng Imas aya Bang Baluh dina nyusun rangkai karanganana. Dap Bu, nuju Mohon. diskusi heula. Mangga. Sawala heula Bu. Mangga. Mohon. Waktosna sakedap deui nya, siap-siap kanggo tatahan presentasi. Mohon Bu. Mohon Ibu. Kelompok nu sanesna aya masalah teu? Kumaha hese teh gampil? Iya Bu, aya nu teu damel Bu. Saha? Eta Neng Penny. Kuheun we nya nu teu damel mangke. Ieuna sareng nilai, moal dipasihan nilai. Mohon Bu. Mohon. Atos rengse sadaya kelompok? Das Bu Abi mah. Abi Atos. atas Ibu. Anu sanes Atos atos? Bu, abi ge atos. Mohon. Terus Bu, Das Bu. Nah, upami atos mah urang presentasikeun nya hasil pidamelanana padamelanana nya. Mangga mohon. Bade kelompok saheula anu bade majeng ka payun? Kelompok Abi Bu. Mangga Neng Ian. Izin share screen ya Bu. Ada. Mangga. Tos aya teu acan? Acan. Teu acan. Mohon. Tah, tos aya. Siap. Mohon. Iya Bu, kelompok Mohon, Abi sae. mah. Mohon. Janten nyandak gambarna nu kahijinya Bu. Ku sabar Mohon.
ada resep karena percintaan gitu. Muhun, muhun. Jadi dia aya unsur intrinsik sareng deskripsina. Anu Muhun. kahiji jejarna teh nyaeta ngeunaan ka asih Bu. Da katingali tina foto naginya punya tina Muhun, gambarna. muhun. Terus anu kadua palaku jeung watakna. Palakuna teh nu istrina teh namina teh si Mayang Bu. Terus nu Muhun. pamagetna Robi. Ari watak mama Mayang teh bager, pinter, jaba geulis, pokokna namanya jadi rebutan gitunya. Terus anu pamaget nama Robi budakna teh watakna teh kasep tapi sok Badung geuningan gitu. Muhun, muhun, muhun. Terus anu katilunya Bu latarna. Latarna di dieu aya latar tempat, suasana sareng waktu. Latar tempatna di sakola, latar suasanana teh sedih, bunga, sewot jeung kuciwa Bu. Terus upami latar waktuna nama isuk, berang sareng sore Bu. Terus galur anu dianggo di dieu galur maju atawa merele. Anu pamungkas puseur sawangana caturan jalma kahiji Ibu atos Bu eta anu tos dipidamel ku kelompok abi. Muhun. Atur nuhun ya ka kelompok ian anu tos Nuhun. mempresentasikan hasilna tos sae muhun tos mewakilinya luyu Mohon sareng alhamdulillah Ibu. muhun luyu sareng gambar anu dipilihnya. Kelompok Mohon. nu sanesna bilih bade mairan aya henteu? Aya? Teu aya. Tah upami teu aya, cobi urang lajeng ka kelompok nu salajengna. Mangga kelompok saha? Abi Bu, Mangga kelompok Neng Dini. Widi share screen-nya Bu. Mangga muhun. Atos aya Bu, tos katingali. Tos mangga muhun. Tah iya Ibu hasil kerja kelompok abdinya Bu urang Muhun. kali carpon anu tadi milih gambar anu kadua. Muhun. Soal teu acan namanya Bu, kelompok abdi teh rada ngahuleng ieu teh kan fotona teh aya bapakna, Muhun. aya mamahna sareng aya putrana. Kawit nama Muhun. bade nyaritakeun naonnya keluarga anu harmonis tapi na teh margi aya pangalaman di kelompok abdi anu rada kumahanya anjeunna teh panginten di keluargana ibu ramana pipisahannya Bu janten Muhun. nyandak teh mana nu eta Bu. Nah, Muhun. jejerna jadi ngeunaan pipisahan. Muhun. Teras palaku sareng watekna tokoh palaku nu kahijina aya Ayu, karakterna nya Bu nu simurang kalihna teh lucu, pinter sareng bager. Muhun. Teras mamahna teh geulis, sabar pisan dina karakterna teh. Nah, tapi di dieu nu janten masalahna bapana Bu, janten kasep tapi na teh tukang salingkuh. Muhun. Teras latar tempatna di imah sareng di sekolah, latar suasanana sedih sareng kuciwa, teras latar waktuna isuk-isuk berang sareng peuting. Teras abdi ngangge galur mundurnya budak. Kan saurna teh ieu mah carita nu kapungkurnya Bu, janten nyaritakeun deui sapertos kitu. Anu kalima puseur sawangana jalma katilu Bu. Panginten sakitu Bu ti kelompok dini mah nya Bu. Widi stop share screen deui nya Bu. Mangga. Tah tina gambar anu dipilih ku kelompok dini mah katawisnya tina gambar nama sapertos keluarga harmonis tapi kan dia ningali dina galurna galur mundur. Panginten muhun kapungkur nama eta teh keluarga teh harmonis pangintennya. Teras kulantaran bapana nya kitu teh selingkuh tah janten renggang kitunya keluarga. Da kasepnya Bu bapana. Muhun da kasep playboy pangintennya jadi selingkuh muhun. Mangga kelompok nu sanes aya nu bade mairan. Karya terlebatnya curhat. Kah? Curhat kan tadi pengalaman. Nah, Tiasa tapi engke dina seratan namanya tong sapertos curhat pisan gitunya muhun. Tiasa dicanak tina pengalaman pribadina tadi angkat janten hiji carita tapi dina tulisanna tong sapertos curhat gitunya muhun panginten. Ada dimodifikasi merenya Bu. Muhun leres Neng Ian leres muhun. Tah ayeuna lajeng we nya ka kelompok nu salajengna kelompok saha?
Imas bade kelompok Imas? Mohon Ibu, tapi Enggak. anu kedanga presentasi kenana te sakola janten Imas nyungkeun gambar ti Ibu we nu tadi. Oh, mohon, mangga. Ibu share screen ya. Mohon gambar katilunya Bu. Mohon, mangga. Berarti Neng Imas teh nu mana nu ieu nya? Gambar katilu Mohon, sanes, Bu. mohon. Cobi Mohon. kumaha rarangkai karanganana? Mohon. Janten ieu teh aya gambar indung sareng anaknya bunya. Janten nyandak jejerna teh kanyaah indung Bu. Palaku jeung watekna anu anakna teh namina Kinanti. Watekna teh hese diatur, loba kahayang oge egois. Kaciri sok nangis ka ibuna mun aya kahoyong. Anu kaduana ibuna namina Bu Asih. Sabar, bager, oge wanita karir Ibu. Latar tempatna di imah di kamar sareng di toko. Latar suasanana sedih, handeueuh, watir jeung tegang Ibu. Latar waktuna isuk-isuk berang sareng peuting. Galurna nyaeta galur maju atanapi merele Ibu. Teras puseur sawanganana jalma kahiji hatur nuhun. Mohon sami-sami. Kayak orang stop seskin heula nya. Tah bade naros kunaon Neng Imas kelompok Neng Imas tina gambar eta teh dipasihan jejerna non tadi teh jejerna teh kanyaah indung mohon kunaon tiasa dijelaskeun teu kumaha? Dina gambarna katinggal aya Bu Asih anu nuju ngarangkul putrana Neng Kinanti. Katinggalna teh putrana Kinanti eta teh bener leres-leres dipikanyaah ku indungna gitu Bu. Oh, mohon. Tapi kan tadi dina watekna teh Kinanti teh kumaha watekna teh? Watek Kinanti teh loba kahayang Bu. Tah, berarti loba kahayang teh jigana kumaha tah? Naha bager, naha ieu watekna teh berarti nu jelasna. Loba kahayang biasana mah egois Bu, hese diatur. Tah, leresnya hese diatur, mohon. Mohon. Terus galurna galur naon tadi teh anu di ieu teh? Galurna galur maju merele Bu. Merele, upami galur maju teh merele berarti nyaritakeunna kumaha? Ari galur maju teh Neng Imas. Ti ngawitan nugikeun ka akhir ngaguluyur gitu Bu. Oh, mohon leres pisannya pinter kanggo Neng Imasnya, mohon. Atur nuhun nya Neng Imasnya. Sami-sami Ibu. Mohon. Kelompok nu sanes aya nu bade mairan? Teu aya. Aya Bu. Tos. Pamit teu aya, urang lajeng deui nya ka kelompok salajengna. Saha? Ibu. Mangga. Share. Oh. Acan, ka atos. Rangkai karangan carpot gambar kaopat anu ieu punten. Aya salah. Pasna. Mohon. Jarna ieu teh kulijing Bu. Sesunana teh kenyaya. Mohon. Walaupun jeung watekna kita nomor tak nomor teh ieu Bu anu kudu dijenggut aduh ieu tekna bager kepundungan rajin lah soleh kok. Oke, cinta buka cinta teh ieu tah. Oh, tekna teh balagu. Teh naon Bu sunana teh? Lagu teh naon? Pangintennya ogoan. Manja ogoan. Manja galak deui aku kasebeleun. Si Radit teh sombong. Bohong ka ieu. Guys jeung si Wildan,
bari kahasut di undangan kita. Latarna teh di sekolah, di jalan jeung di jambatan. Suasanana bika sedih. Nuhun. Pambekeun, kakeun, jeung Nuhun. khawatireun. Nuhun. Latar waktu nate isuk sore jam Pak Menko dilapat. Pernah teh maju sasawaranana jalan. Bukan buat ya mah dari koran. Nuhun, hatur nuhun. Kelompok Hidayat. Tah, nu sanesna anu bade naros teu ka kelompok Hidayat? Tah aya. Pami ieu ibu bade naros. Kunaon kelompok Hidayat milihna gambar opat. Kunaon teu gambar hiji atanapi gambar 3 atanapi gambar opat atanapi gambar 5 gitu tah. Kunaon? Anu kahijina teh ku abdi tadi ibu tadi bagian nanti terakhir. Jadi Oh. bisa milih Oh, anu nuhun, kahijina. nuhun. Kuana teh mun ka tadi sanes di sekolah abdi di sekolah. Aku tayanya. Oh, jadi eta mah Sekolah pengalaman batur, sekolah sanes, batur muhun. Rerencangan. Oh, muhun. Sudah tapi manteu. Oh, dikinten teh aya di Batur. kelas ieu gitu tah anu dibully gitu tah dina sapertos tokoh eta teh teu aya nya, teu aya. Muhun. Di urang Balager, mah. Bu. Balageur Oh. nya di dieu mah Balageurnya. Dia di sekolah alhamdulillah. sebelah sekolah Oh, muhun. tetangga. Bilih aya di dieu gitu tah. Henteu nya, muhun. Tuh, bager. Muhun. Teu Bu, saroleh Bu. Muhun, alhamdulillahnya upami sarolehah mah nya alhamdulillah. Nu sanesna aya nu bade mairan kelompok sanes? Teu aya. Ya. Urang lajeng be atunya ka kelompok pamungkasnya, kelompok 5. Mangga, kelompok saha? Neng Meti. Abdi Bu, Mohon mohon. mangga. Widi share screen ya Bu. Mangga. Tah ieu tadi abdi milih gambar anu kalima kumargi di dieu teh aya 4 urang nya. Tadi dieu teh kalerasan asa ngawakilan abdi pisan Bu. Kalerasan abdi di sakola ayeuna sosobatan sareng 4 urang kalerasan 2 pamagat sareng 2 istri oge Bu kitu nya. Janten Mohon. abdi milih gambar nu ieu supados ngawakilan abdi sareng rerencangan kitu nya Bu nya. Mohon. Nah, kalerasan di dieu teh aya 4 urang tangtos ieu teh nyandak tina pengalaman di rumah abdinya nu jejarna teh nyaeta 4 sahabat kitu nya. Ieu teh kalerasan sahabatan ti ngawitan SD Bu dugi ka ayeuna SMA. Oh, mohon Nuhun, alhamdulillah. ayeuna nya, SMA tos layeut, sasarangan mohon. alhamdulillah Ibu mudah-mudahan saterasna nya Bu nya. Cie Meti. Iya. Ih naon ieu ih. Jejarna 4 sahabatnya Bu. Nah, Mohon. terus aya palaku sareng watakna. Tah di dieu teh aya nu kahiji aya Adeli. Watakna teh jenius, culun tapi bager. Mohon. Terus anu kadua aya Bagas, si pamegat nu kadua nu ieu Bu. Tah Mohon. namanya teh Bagas ieu teh watakna teh hese diatur. Playboy deui Bu, tapi nya kitu Bu bager berehan. Mohon. Terus aya Dewi. Dewi watakna nya rada ganjen tabunya katingali di dieu rokna pondoknya punya. Manja babari ambek oge kitu nya. Terus aya Mona. Mona mah someahnya sabar jeung pinter. Terus aya Latarna. Latarna teh di kampus kantin imah sareng mall nya IG mudah-mudahan cita-cita kitu nya Bu sosobatan dugi ka engke kuliahnya Bu nya. Mohon. Terus latar suasana bunga sarang ambak, Mohon. latar waktuna isuk berang sarang peting. Terus galur nate ngagunakeun galur maju, puseur sawangana jalma kahiji kumargi etang-etang curhat gitu nya bunya eta ngawakilan diri simkuring gitu. Mohon. Eta panginten padaran di kelompok 5 mah hatur nuhun Ibu. Mohon. Sami-sami. Tah geuningnya tina pengalaman teh tiasa dijantenkeun janten hiji carita nya janten hiji karangan hiji carpon tah. Nu sanesna ti kelompok nu sanes aya nu bade mairan ka kelompok Meti. Neng Imas bade mairan? Cekap Bu. Cekap Ibu Mohon. atau Ya alhamdulillahnya sadaya kelompok atau presentasi ngeunaan pada melanana dina nyusun rangkai karangan. Kumaha aya nama tos aya sawangan ya teu poek teuing sapertos tadinya.
Muhun. Mohon ya. Mohon Bu, ayeuna mah asa kaideun teh Bu. Tah, muhun. Tah aku kituna engke tina rangkai karangan eta teh tiasa dimekarkeun jadi hiji karangan utuhnya janten hiji carpon ngajanggelek tah engke teh pami minggu payun teh si carponna teh diserat dina kanva teras divideokeun sapertos tadinya tos di tingalikeun ku ibunya. Tah kanggo lawungan ayeuna nya sapertosna urang tiasa dipungkas tah satu acan dipungkas mangga ka siswa anu bade nyindekeun teu pangajaran ayeuna teh kumaha. Neng Ian, cobi cindekeun. Nabinya Bu, genten kacindekan namanya Bu, kan aing ngadamel carpon teh nulis carpon teh sok sesahnya Bu. Janten aya salah sahiji carana ku cara naon naminana teh ngadamel rangkai karangan heula nya Bu nya. Mohon teras ningali oge dina naon media gambarnya Bu nya supados langkung supados langkung ngartos gitu sareng nyalangkung irut gitu Bu. Mohon itu ti abi mah Bu. Mohon hatur nuhun Neng Ian, mohon. Tahnya kumargi waktosna tos teu nyekapan nya urang pungkas tah satu acana kanggo pangajaran minggu payun emutnya urang baris ngarang carpon nya. Tah satu acan dipungkas teu aya lepatna nya urang ngadoa deui nya upami tadi di awal ngadoa, urang di akhir oge kedah ngadoa. Mangga ayeuna giliran Neng Imas, cobi pimpin doa. Mohon mangga Ibu. Mangga. Saatos urang diajar hayu urang ngadua sasarengan. Ngadua dina jero hate di kawitan. Rengse. Tur nuhun Neng Ngucap Imasnya. salam. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang di minggu payun ya. Mangga istirahat sadayana. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.